Ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufr. Al-Mukarram Pun Guru Bapak Kiai Haji Ama Ujang selaku sesepuh Pondok Pesantren Al-Huda, mari kita sama-sama doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya. Al-Mukarram Kiai Haji Ining Syahroni selaku sesepuh Pondok Pesantren Darul Huda, sama-sama kita doakan semoga beliau dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Hapunten tetiasa seueur bubuka atar napi mubtada patulapak tali waktos parantosia. Ada 3 amalan yang bisa menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya tadi lihat di balai ada kalimat yang sangat indah, iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau wafat dalam keadaan syahid. Jangan sampai hidup hina mati qa'id. Amalan-amalan naon anu baris bakal nganterkeun urang wafat dalam keadaan husnul khotimah. 1. Dawam wudu. Kita bahas. Barang siapa yang berwudu sebelum tidur, malaikat ngadoakeun eta kajalmi anu kulemna gaduh wudu, karuniailah, kasihanilah, pelihara tidurnya dari kejahatan jin dan manusia. Barang siapa orang yang sebelum tidur berwudu, mohon maaf lantas dia wafat dalam keadaan syahid akhirat. Ajengan da urang mapan ahli sunnah wal jamaahnya, ahli atuh ngalaksanakeun sunnah, cing atuh memeh sare teh wudu heula, da teu make kuota, teu make pulsa. Osok ibu memeh sare wudu. Ibu manek sarete pelembab, masker malam, wardah, mustika ratu, garnir, olay, KYL, pon aya telepon anu berem 3 nu koneng 28. Sunnah memeh gulem berwu. Santri dina kitab taklim ilmu bersih teh, bersih sumping mual kanu kotor. Nah, lamun naik sorogan, lamun naik ngerap, lamun naik naon tasrifan, wudu heula margi ilmu bersih mual sumping kanu kotor. Sehingga ada salah satu pondok pesantren yang mengharuskan seluruh santri dalam keadaan berwudu setiap waktu agar akselerasi ilmunya cepat didapat. Sunnah memeh tolabul ilmi teh wudu heula. Taya rek aya cara tablek akbar, sucikan diri terlebih dahulu. Dimalayan nek ka pangajian teh biwir amocoy, lipstik, ines, apon. Aya apon nu 06 nu halus mah, 08 mah rada geuneuh. Ya ari rek tolabul ilmi teh wudu, rek sorokan, rek kerap, rek tasrifan berwu, karena ilmu itu bersih ilmu itu. Tolong diamalkan santri, berwudulah setiap waktu. Subhanallah ya karim. Bu, saha nu bakal kengeng kebaikan nanti ketika akhir hayat, yaitu orang yang akan mendapatkan pahala husnul khotimah yang dawam gitu. Darek harga sunnah na wudu heula teh. Al-wudu qabla ta'am yampil pakri. Barang siapa yang berwudu sebelum makan dia tidak akan fakir dan miskin. Sunnah sebelum makan berwudu. Biasanya kan habis pengajian ada makan-makan kan? Wudu heula moal kabagean. Makolot, hei makolot. Ekdahar teh wudu heula lah, bek. Awali dengan yang baik, hasilnya akan sebelum tidur berwudu, sebelum makan, sebelum mencari ilmu, itulah orang yang akan mendapatkan
nanti indah pada waktunya, husnul khotimah. Tarek menyusui ke ibu-ibu teh sunahna berwudu. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia punya anak yang bernama Hasan dan Husain. Batu mah nek mereci susu ka budak teh wudu heula apik batur mah. Cuma di mana karep penyusuan teh. Na bolodom. Harupun ima paingan tukang dagang teh tarangider. Lain seri ya. Menyusui anak mau makan, mau tidur, badai tolap, di dia aya tukang tani. Wa tijaratan lang tabur, tijarohna anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, duit salamari, HP Blackberry, nginum strawberry. Bisa ngalaksanakan ibadah haji, bari boga pamajikan gelis model bidadari. Hayang tanina barokah. Wudu heula memeh ka sawah. Oh sok memeh ka sawah wudu. Udut memeh ka sawah teh udut. Matak sawah lega beak we ku beuriet. Kesel da boga salah kita kesel. Udut bae. Bicara mulah ngaroko molotot. Matak pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Pariksa ke bidan normal. Bisa ka dokter awu panyakitan. Asa penasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur melotot. Jadi mau tidur rudu, mau makan bade tolap, bade dagang. Nah, ini saya kasih tahu nih pedagang, hei pedagang. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Hei, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama pedagang nih, saya kasih tahu nih, biar berkah dagangnya. Bu, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Roh. Tidak boleh mengurangan tim, tidak boleh mempergunakan sumpah pal, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Penjual pembeli harus mempermudah, akan ada keberkahan. Iya ya Pak. Temenang ngurangan timbangan, lebihkan timbangan. Kenapa mesti dilebihkan timbangan? Ingat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Niatkan dina hate, ya Allah, abdi ngalangkungan ya timbangan. Sejak niat dina hate sedekah. Maksudnya kumaha? Dua keuntungan yang didapat yang berniaga seperti itu. Dia akan berkah dalam dagangnya, dia akan berkah dalam usahanya. Kenapa ada keberkahan kalau kita berdagang seperti itu? Selain mendapat keuntungan, dua, dia mendapat pahala sedekah kepada orang yang belanja. Gitu. Batak baheula mah kulot urang dagang gorengan, dagang bala-bala, dagang raginang, dagang kutumayang, dagang kue hali, dagang cincau. Sok aya emohna, cek sunana mah leuwih mah. Maksudna aya di leuwihan ada keberkahan. Dagangna hek tingali kalemur, hek tingali dagangna ngangkleng, hek tingali dagangna ditanggung. Anak tingali apal Imriti, apal Kailani, apal Johar Maknun, apal Alfiyah. Nah, berkah, peduli berbagi. Gitu ya berkah. Bu, lamun nek sare jeung pamajikan teh wudu heula tah. Kenapa mesti berwudu? Kan batal jeung pamajikan? Bukan masalah batal, ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pembelajaran. Kita berumah tangga dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sucikan diri terlebih dahulu. Eta kiai nu hade mah nek sare teh wudu heula. Aduh. Anakna soleh, anakna salehah, anakna sabik. Artinya sabik, anak lebih mulia daripada kedua orang tua. Bapak supir angkot, anak jadi pilot. Inungna bapana tuli macul kulit tandur, anak jadi ulama jumhur. Inungna bapana apal jut 30, anak apal 30 juta. Beda jut 30 jeung 30 juta. Hayang boga budak itu. Wudu heula memeh sare teh, elingan salaki teh. Bapak aya naon laki rabilara bagja rumah tangga geus lila, biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas.
Bahagia mah Bapak bukan di logam mulia, tetapi adanya di akhlak yang mulia. Tenang na rumah tangga mah lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Punya harta mah Abah bukan untuk sombong, tapi punya harta mah untuk menolong. Bejaan salah kita wudu heula. Osok memesare wudu heula. Nog meri dikocek make seprit. Tak budak nage gudal gadil gitu. Area parada nek sare teh irek. Batak budak nage ngurek kok ini kan. Siapa sih yang akan mendapatkan husnul khatimah? Orang yang dawamud, mau tidur, mau makan, badai tolap, dagang, tani, santri, ulah batal dua. Siapa sih yang akan mendapatkan siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Maksudnya orang bahas beres sepak kiainya pun guru orang teh salat maghrib pan ngadagoan salat isya. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca ayat-ayat suci Bu, Ibu, luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah hati akan tenang turun mutmainah. Ari beres salat maghrib teh baca salawat nariyah, baca salawat munsiyah, baca salawat Ibrahimiyah, baca salawat syifa, baca zikir Nabi Yunus, baca zikir Nabi Ayub, baca doa nunggu isya. Eta nu hade mah ta bapak-bapak di maghrib ka isya teh tong uih insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah bagi orang yang menunggu salat setelah salat. Beres maghrib teh wiridan cokolot baheula baca kalimat tasbih, detak jantung diisi dengan zikrullah. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alil adil, subhana maf'ul mutlaq takdiruhu sabatu, maha suci Allah. Berat dalam timbangan, mudah diucapkan. Ya ari beres salat teh tong ka mana-mana dagoan salat isya, bejaan tas salaki ulah balik. Sabara urang tadi lemut ya anu tara balik. Sabara urang di lemur ya anu teu balik ti maghrib ka isya. Sawah boga, mobil boga, usaha eukeur, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu balik? Cocok teu nu beunghar teu balik? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok nu beunghar teu weh? Di maghrib dugi ka isya? Nawaitu an ataki fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dia itikaf dari maghrib ke isya. Cocok nu beunghar teu balik? Taina nu balangsak rek naon balik ke wehna naon? Coba rek naon baliknya? Balik rek naon wehna naon? Pamajikan can balik ke Saudi. Kunaonnya aneh cek urang mah naon deui atuh mode nu beungharnya mobil gaya cek urang ieu mah nya keur ngadengkeun ngaji mah ciga nu beres gitu deui we baralik cek urang mah tong balik atuh luangkan waktu untuk ibadah, betul tidak? Rezeki akan berkah dan bertambah, betul? Tingalipun guru di maghrib dugi ka isya di Paimaran, kadang-kadang ngawurukan santri tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, kadang-kadang pasaran Safina, kadang-kadang pasaran Fathul Muin. Berkah hirupna teh nya tingali leres teh bale alhamdulillah tuh tingali masyaallah ya karim berkah. Makanya ibu-ibu ulah arwi bejaan salaki ulah di maghrib dugi ka ibu ge di maghrib dugi ka isya teh wiridan baca selawat, baca Al-Qur'an. Lu beres salat maghrib lu mau kena mana cocolok, mana remote, mana HP, cocolok, mana remote. Kudu bijak, kudu cerdas menggunakan media sosial. Dari jemari bisa berujung kepada jeruji.
Hati-hati yang menyebar berita bohong. Bagaimana malaikat rahmat akan datang pada kita kalau dalam HP, mohon maaf, mohon izin, ada film, ada orang lain. Darengikeun tanu boga film kararitu tah. Sumping moal malaikat rahmat. Sumping moal malaikat rahmat. Sing apik atuh hirup teh. Disanakan ku itu fil amar wa fa'ilhu antum al amar al aslul wujub. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak, jaga istri dari bara siksa api neraka. Oh, bejaan kasalaki hapusan gitu teh. Mata kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial teh nya. Kadang-kadang orang bener babaturan teu bener ngaririm anu kararitu. Beres salat maghrib teh wirid, baca sholawat, sholat sun, baca Al-Qur'an, luangkan waktu. Itu cuma beres sholat teh mana colok, mana remote, mana HP. Bijak cerdas dengan menggunakan media sosial. Aisyah laki gering teh urus, yo lain dipoto, yo sedengekeun. Musalah ke gering teh dipoto. Status suami muntaber, gelo. Ngajajar nu adan eta anu komat imam makmum ente kemana eca jadi boga salaki teh kesel da sakapeung mah ai nunggu salat setelah salat kana resel cada rape ari gaplek kuat banget pinuh ku belau kan. Kita tadarusan, kita itikaf kagak kuat asam urat. Oh itu doh, manya ya itikaf asam urat. Ari main ludo tarungkul opatana. Dengekeun sana sok main ludo. Tadi nganti asam urat. Aya nu kitu. Aku banget gitu loh. Bu, maghrib mengaji, maghrib matikan tip. Paham? Jadi siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama orang dakwah wudu, yang kedua wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Baca ibu di imah. Makolot. Wiridan beres sholawat, beres salat teh ulah lunggu kena pecai hayo we ngadangan wajib. Nu amis-amis bahayo. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai aya imah gedong tapi tegenang, tapi imah panggung raos. Pas ditaruh teh ieu teh bumi sok dianggo naon? Apan subuh mengaji, apan maghrib mengaji, apan sok dianggo tadarusan, apan sok dianggo sholawatan. Itulah rumahku surgaku. Ibu, beres sholat maghrib luangkan waktu untuk ibadah, menunggu sholat setelah sholat. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang keberapa itu? Yang ketiga, orang yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Kita berangkat dari rumah birahmatillah, pulang dari masjid wal maghfirah. Berangkat dari rumah ke masjid, karuniailah. Pulang dari masjid wal maghfirah, ampunilah. Tah kudu daek ke masjid. Salat berjamaah awal waktu di masjid. Lah imam ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli salat di imah. Ahli sunnah wal jamaah mah sholatna paham? Ibu, hati-hati tuh. Bagi mereka yang tidak suka sholat berjamaah di masjid awal waktu, yarfa'ullah barokatan min kasbihim, Allah bakal ngangkat kebarokahan hartana. Sanajan sawahna lega. Siga cai dina daun talus manfaatna. Sawah hektaran duitna miliaran, budakna kana narkoba. Sawahna hektaran duit miliaran, mobil mewah, tapi rumah tangga ciga rumah tangga guludu, unggal pangih dordar. Kenyamanan para sea.
salaki saren cokot HP na dipariksa, salaki kita teu bodoh atuh hapus pesan sebelum pulang. Bu, ibu, tolong suami sholatnya berjamaah awal waktu. Dimas, saya kasih tahu nih, hei, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat di rumah pi baitihi munfaridan. Anda kaya punya sawah hektaran, boga duit miliaran, saya bilang miskin kalau Anda sholat di rumah. Walaupun kita tidak punya, tapi rajin sholat berjamaah, itulah orang kaya. Nah, benghar dari sisi materi sholat di imah kun hiji teboga, tapi daik sholat berjamaah 27. Bedana 2 genep antara sholat di imah jeung sholat di masjid. Sholat berjamaah di masjid puasa remati kue remati siapa mah remati nate unggal adang ke masjid asap urat ke masjid vertigo ini sampun ngusep lompat dengek ke tukang ngusep kesel bukan salah kita nak ke masjid darah rendah hari ngusep lompat aya nu kitu salaki aja bu, tolong dong biar berkah salatnya berjah Dimas awal waktu tingali baheula mah masih kita kupaluku kupapannya imaroh idaroh riayah malamun baheula mah beres salatnya careurik baheula mah irunge kacepet palupu baheula mah dagang ditanggung berkah anak jadi bidan baheula mah tani teu pati lega berkah anak jadi kiai juara musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning kahiji juara musabaqah tilawatil Quran juara MTQ tingkat dunia alhamdulillah kitu bejaan ge salaki teh coba cenah ka masjid sol di mah wae salaki teh da ai di lemur ieu lamun jelema anu maot disalatkeun di mana anu maot di lemur ieu disalatkeun di mana oh aneh ai keur hirup tara ka masjid dius maut pang harupna atuh oh yang mahit mah dihareup batu narangtung ngagoler begitu datang mait karpete ngomong amang kamana wae jadi saya sama ka masjid teh sakali we bubuhan maot aya nu kitu nya tapi nantu euceut teh santri itu 3 ya. Saya terakhir nih, ada materi yang baik. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, tidak boleh dibaca surat karena taknya tak marbutoh. Tidak boleh dibaca Al-Imran karena itu adalah keluarga Ali Imran. Kalau dibaca Al-Imran, Jali. Kalau dibaca surat Jali, yang benar adalah surah Ali Imran. Paham? Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Profesi mubalik itu fardu kifayah. Profesi mubalik teh fardu kifayah. Ulah kabeh jadi penceramah atuh ulah. Ih, kabeh jadi penceramah. Sanu rek ngadengekeun. Ngerti tuh? Jadi keluaran pondok pesantren teh kudu aya anu jadi ahli nahu, ahli sorop, betul? Ahli paroid, ahli palak, mubalik, mubaligo, qori, pengusaha. Kahartos teu? Budak tah. Anak ibu kayak gitu di program, boga milik boga si teh pendidikan anak. Anak awewe kudu aya anu jadi dokter tabibah, dokter perempuan. Kenapa? Kalau anak ibu nanti melahirkan, siapa yang ngurus? Sebaiknya dokter perempuan. Oh, pentingna pendidikan teh, ya, pentingna pendidikan teh. Udah ke sekolahkeun cenah jadi dokter, dokter kandungan. Jadi mana ngajuru diurus dokter perempuan. Paham tidak? Makanya ibu-ibu pola hidupnya jangan konsumtif, harus produktif. Biar kita polanya sederhana, yang penting pendidikan anak diperhatikan. Ulah ieu mah batur ngararaji, kalakah marahin PS. Batur ngararaji, ya kalakah momotoran.
keweng geus waktuna bere motor mangke waktuna bila perlu geus dewasa mah panggulkeun budak teh helikopter beak paling keteng tatangga lima budak leutik keneh dipanggulikeun motor waktuna ngaji mau motoran waktuna sakola mau motoran akibat ibu bapak tidak tegas paham tidak diisukeun ka sore budak hayeuh ningalian YouTube main game yang tidak berfaedah yang tidak bermanfaat akalnya rusak memorinya rusak waktunya habis dipergunakan oleh yang tidak berfaedah rusak tak karutna budak teh kudu diurut cenah ngaji tu ka bale pasantren di dieu aya tinggal daekna aya nu jauh daratang aya nu deukeut areuos ya paham tidak nih ibu bu udah anu jadi dokter atunya menjadi pengusaha mode ayeuna kan ada alumni kan pada hadir kan aya nu jadi ustad aya nu jadi pengusaha aya nu jadi tani alhamdulillah multi profesi saling menghormati saling menghargai geuna saling menghormati saling menghargai teh kitu kaya ngabdi mah bu ibu wanita yang baik dengerin ketika suami tidak ada jaga kehormatan tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram haram hukumna suami tidak ada jaga kehor temenang ngasukeun laki-laki nu lain komo lalaki dibenci ku salaki suami bekerja istri yang baik berdoa musalaki dagang pamajikan duha musalaki kasawah ngamparkeun sajadah musalaki usaha ece usali itu wanita yang baik masalah kieu teh momotoran siat darengekeun sadengekeun sok momotoran siat masalah kieu teh cicing lain warawiri budak didik OTW aya ada ayanya masalah kieu teh ngarariung arudunan nyen sebelah hari kayang abdi mah nyala salaki ka sawah teh ampar ke sajadah mun salaki dagang teh duha salaki bekerja berdoa perempuan dengerin puasa sunat izin suami pergi haji pergi umroh harus ada mahram harus ada pendamping keluar rumah perempuan izin suami puasa sunat izin eta teh puasa sunat komode unyak anyuk sia dengekeun ya unyak anyuk teh bebe jaheula ka salaki Yumak teu nyahun ruang riung di Bang Emok awas tak transaksi ribawi apapun namanya haram mulai kabarokahan tak lo kacau gara-gara Bang Emok betul ibu salakina teh kasau kakep beker berdag daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh paedah eueuh mending kana diisi hati dengan zikrullah baca sholawat baca kalimat tasbih tahmid agungkan asma Allah jeung ngarariung kararomean nyelebret tetangga meuli kulkas asup angin dikerok ku salaki teh teu beureum ka kagambar kulkas batu meli kompor gas haredang meli atuh hau alangan jadi lo bajeri mah gering mikiran baturnya amit-amit ayeuna batur meli motor kararomen deket warung eta cenah motorna anyar nganyuk hekeun bae da moal miluan mayar moal aya nyaho mah cicing batur nu gaya maneh nu galpo da anu kudu panas mah kenal pot cek kenal paten jadi cek ngebul bu suaminya kasau hampurannya ya ayuhan nas khatibun nasala qadri ukulihim mubalik ketika menyampaikan tausiah harus melihat situasi dan kondisi kan ieu mah dilemur atuh ngaji lagi dilemur ka sawah we salakina teh biasa we make setelan sawah make kaos pamereti material
pokoknya mah pamere timatri bari mawa pacul mawa parang segala rupa we alat